Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Anjar Tepung Jeung Indung, karya Ahmad Rustandi. Neraskeun carios tina Anjar lawan Raja Bangsat masih karya Ahmad Rustandi. Beralah urang lajengkeun kana dongeng dina lalakon Anjar Tepung Jeung Indung bagian kagenet. Henteu, teu tiasa, walon masanggi jeung matin riang ampir bareng. Anjar neruskeun caritana, sawangsulna matak hanjakal, jalma-jalma anu hade amal-amalanana ka apa pada manusa, tapi teu malire kana hubunganana jeung nu maha murah. Siga kembang taraten nu pegat akarna, ngambang luhur susukan, kabawa palit teu puguh tujuan. Margi apa nu diudag ku urang teh sanes kasalametan dunia wungkul, tapi kasalametan dunia wal akhiro. Mung sakitu pamendak simkuring. Nu ngariung, dina hatena muji kana kapercekaan Anjar, atuh rasa hormatna mimiti ngandelan. Tah kitu. Ceuk daeng hapati, eta katerangan saatik geteu salah. Apan dina Quran oge salawasna lain ngan ukur diseru kudu iman wungkul, tapi kudu aman wa amilus sholihat, kudu iman sarta kudu migawe amal soleh. Mun kitu kakara bisa disebut leket ngajalan keun agama. Kahartos dugi ka adinya maah, nanging eta masalah teh nembe sapotong. Ayat terasna, karaeng. Ceuk sakaol pajar teh Rasulullah kantos ngabegal. Naha leres eta teh, ceuk masanggi rada asa-asana nyana. Astagfirullah al-Azim, ceuk daeng hapati. Teu bener lamun disebut keun ngabegal maah. Ngan memang enya dina hiji waktu, Rasulullah katut sahabat-sahabatna kungsi megat kafilah. Alutan saudagar ari kafilah teh. Muhun, ceuk masanggi. Megat kafilah bangsa Quraisy anu rek baralik ka Mekah tas daragang ti Suriah. Tapi naon sababna Rasulullah dugi ka megat kafilah Quraisy anu ngaliwat ka Madinah? Saperti pada nyaho, samemehna eta kajadian, lantaran panandasa anu teu euro-un ti kaum Quraisy di Mekah, umat Islam anu harita kakuatanana hengker keneh, kapaksa hijrah ka Madinah. Nyaho hijrah? Hijrah teh sanes pindah, karaeng, tanya Minjo. Bener, hijrah teh pindah atawa ngungsi. Sagala harta banda anu ditinggalkeun ku kaum muslimin di Mekah, ku kaum Quraisy dirampas sarta dibagi-bagi keun. Ku sabab eta antara kaum muslimin jeung kaum Quraisy teh geus aya mumusuhan di beh dituna. Turta salawasna kaum Quraisy nganti-nganti wanci nu mustari keur ngancurkeun kaum muslimin sanajan geus parindah ka Madinah. Ngarti nepi ka adinya. Ngartos, walon masanggi jeung matin riang. Saterusna turun ayat, wa qatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum. Anu hartina, mangka kudu merangan maraneh dina jalan Allah ka asing saha anu merangan ka amaraneh. Kuturuna ayat ieu, kaum muslimin, nu aya di Madinah teu asa-asa deui niat perangayonan urang Mekah, anu nyata-nyata boga niat rek ngancurkeun kaum muslimin. Ngarti? Ngartos? Ngartos? Meurun kumaneh oge kaharti, upama hayang unggul perang teh urang kudu samakta balat katut pakarangna. Saperti kaunggel dina Quran pisan, wa aidulahum mastathotum. Salian ti kudu samakta balat jeung pakarang, oge kudu dilumpuhkeun sumber kahirupanana musuh. Tah megat kafilah-kafilah Quraisy ieu teh dina raraga ngalumpuhkeun musuh, geusan munggulkeun perang di jalan Allah. Jadi teu pantes disebut ngabegal, lantaran teu aya maksud Rasulullah kanggo ngalajur nafsu numpuk-numpuk barang rampasan.
Tapi ieu mah estu dina raraga siasat ngalumpuhkeun musuh enggoning ngunggulkeun perang di jalan Allah. Sumuhun. Kitu deui hal sarupa kieu bisa dibenerkeun ku dawuhan mantena. Faman, itida, alaikum fatudu, alaihi bi imitsihi atada, alaikum, saha-saha anu ngamimitian ngaganggu keamaraneh. Atuh ku maraneh kudu dibales ku sabangsa nu dipake ngaganggu maraneh. Tadi geus disebutkeun kaum Quraisy geus ngamimitian ngaganggu sarta ngabagi-bagi barang kaum muslimin. Ku kituna munasabah pisan upama seuk kaum muslimin ngarampas sarta ngabagi-bagi harta kaum Quraisy teh. Leres. Jadi upami kitu maah salian ti kedah iman teh, urang kedah ahli kana siasat perang deui atuh, ceuk Masanggi. Ispuguh maraneh ge miurun geus nyaho kagagahan para sahabat sapertina, Hamzah. Malahan apan ku sahabat-sahabat. Baginda Umar maah kungsi diadukeun jeung Baginda Ali. Geus seula ayuna maah geus pauting. Isukan urang terus keun. Urang sare anggur ayuna maah. Daeng hapati minjo, matindiang, kitu Dewi Anjar sarare di luhur. Ari Masanggi sarena teh dihandap nungguan kuda jeung barang-barang nu teu upati aya hargaan, da barang-barang anu katimbang mahal hargana maah dibawa ka luhur saung. Kulantaran sorena tas tarung, jadi carapaun, atuh kabahanana geduk sek teu lilir-lilir. Subuh-subuh lima anana geus harudang sarolat subuh berjamaah. Kuda diparaban, sarta diloris hiji-hiji bisi aya nu kumaonam. Minjo rahautna geus garing, lantaran ubarna mati. Kitu Dewi kuda daeng hapati geus rada jag-jag. Najan masih keneh ingkut-ingkudan. Kusabab jalan nu rek diliwatan kuda eng hapati sabatur-batur sarua jeung nu ku Anjar rek dijugjug, pauting tadi geus pasini rek indit babarengan. Minjo beungeutna hegar, teu siga-siga tas manggih kacilakaan. Masanggi jeung Anjarnya kitu keneh. Ngan matindiang anu kaciri ngumun teh. Tadi ngan hulang jentul wae, bangun aya nu keur dilamun. Seranging ngetep ka luhur lalaunan, langit lenglang. Bincarum baceo dina dahan anu keur muburan patembalan bangun keur otel jeung bikangna. Ti jauhna ngelemeng gunung-gunung Timpuyudun, masih keneh mayut ngut. Kasaput halimun. Masanggi jeung Minjo geus surti anu keur dipikiran ku Matinriang. Tangtu Matinrang keur ngalamun bebenena Zubaidah, anak daeng hapati dununganana.
Geus maranti lamun Matindriang hulang-hulang nu duaan sok ngagonjak ngahiurewian. Tiba tawina mah Zuaidah ngilu bareng jeung alutan bapana. Tapi barang nepi ka hiji dayeuh dicaram ku bapana, sarta dititip keun di kawauhanana nu aya di dinya. Zubaidah teh geus lanjang tur lenjang, pantes lamun Matindriang ujuk-ujuk nyoso bogohna. Eta budak teh geus pahatu, keur leutik keneh ditinggal keun maot ku indungna. Ari daeng hapati bakating nyaah ka anak, teu daek kawin Dewi basana teh sieun pamajikanana nu anyar teu nyaaheun ka anakna anungan sasiki-sikina teh ya. Bakating ku nyaah, nepi ka Zubaidah sok rajeun dibawa dagangan cleung ka dayeuh-dayeuh jeung ka desa-desa anu jauh ti Batawi. Ngakui ngarahampang, ceuk masanggi bari nepak tak-tak Matindriang. Matindriang nu keur ngajentul ngarenjak asa kagebah. Ngaku naon, ceuk Matindriang ngageter semoera. Tadi peuting ngimpi naon? Kuda mani tinghariem kagarewah keun kunu keur gundam, cing ari gundam teh lalonan bisi kadenge ku pimito hayun. Ceuk minjo anu ngadiukeutan. Ah emang maah, teu sing nangimpi, ceuk Matindriang bari nyeh imut ka anu ngagonjak. Anjar oge milu imut. Sigana daeng hapati genga-dengaun. Daeng hapati aya keneh di luhur saung. Doa emang maah doa, Matin, ceuk masanggi. Emangnya kitu, malah muun kaparengkeun, pakolanana oge emang maah rek ngurut bulu bitis. Penyaan sumpahna gedaek medu sarerea. Ceuk minjo. Nyeh imut sarerea. Sok inget zaman keur ngora, ari kikieuan teh, ceuk minjo neruskeun omonganana, eta basa mimiti tepung jeung bibina. Ih, nada ari geus inget ka manehna, sangu teh badis asa kejo. Malah nepi ka manjing kana sisindiran. Ka hilir keun ka girang keun. Anak bogo kuli macul. Kalilir keun ka gundam keun. Kabogoh direbut batur. Bakating ku ambek-ambekna kabogoh kaimpi direbut batur teu antaparah Dewi habek-habek wi. Sahanu ditunggulan teh embi atawa nu ngarebutna? Ceuk Matin. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.